Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah sallallahu alaihi wasallam anu parantos maparin rahmat sareng karuniana ka urang sadaya. Sehingga urang tiasa ngariung dina ieu kesempatan ngalayan sehat walafiat. Shalawat sareng salam mugi salawasna dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, ka keluargina, para sahabatna, sareng umatna dugi ka akhir zaman. Salajengna, dina kesempatan ieu abdi bade ngadungikeun diantara nu judulna pentingna ngajaga kebersihan lingkungan. Hadirin anu diperhormat, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab urang sadaya. Lingkungan anu bersih bakal ngajadikeun kehidupan langkung, sehat, nyaman, sareng endah. Sabalikna, lamun urang teu ngajaga kebersihan tina hal-hal nu leutik, lingkungan tiasa janten sumber penyakit sareng rupa-rupa masalah sejenna. Ku kituna, hayu urang ngajaga kebersihan sapertos mijan sampah ka tempatna, bebersih kelas, sareng ngajaga kualitas umum. Kacindekan ngajaga kebersihan lingkungan teh mangrupa kewajiban urang sadaya. Kalawan lingkungan anu bersih, urang tiasa hirup langkung sehat sareng nyaman. Sakitu piantara ti abdi hamputeun bilih aya kecap anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.